Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui. Nya ada oge sarua ieu teh keur ngabayangkeun rupa-rupaning jurig anu pika sarieun. Waasnya eta ku ngompol dina celana we akang mai. Nya atuh tong dibayang-bayang ari sieun mah adai. Kumaha ke mun nya nembongan ke nyuwol kana bujur dae kenteu dae. Atuh entong Ki Guru, tong sina nembongan kadui jeung adai katut odoy palias-lias Ki. Aduy bibiri gidigan. Dina kayan keur kitu Amburu minta tembong norojol ti dapur bari ngelek boboko. Si Malaka bodas oge nuturkeun bari mawa piring jeung wadah deungeunna. Ngarabul keneh. Terus kabehna dibarakeun diteundeun di tengah amparan samak. Sok ayeuna mah cuang dalahar heula. Engke ngobrolan di sabung deui. Da ambo oge hayang nyaho kana pangalaman si Jalu salila tapat teh. Kumaha sok atuh abahna dalangna kainya. Urang syukuran kanu Maha Agung. Anak urang tamat tapana tur mulang kayan dina salamet. Hayo urang ieu urang botram. Alhamdulillah. Sok atuh urang mimitian. Sok parindah kainya diukna yeuh. Aki Ruminta terus pindah diukna kana samak anu geus disadiaan sangu katut deungeunna. Julpikar jeung Aduy katut adai oge odoy terus parindah diukna harita teh. Tur saterusna sanggeus tawasul jeung ngadoa syukuran patali jeung Julpikar anu ayeuna mulang tina patapaanana. Deker we. Dalah tujuhan dahar meuni paronyonakeun kagumbiraan Aki Ruminta tarangurangan. Sok sanajan ari batin mah tetep ngait ka anakna anu dua deui ayeuna masih babarengan jeung Nini Jalumpit anu jadi guruna. Ambu Ruminta oge teu kalalajoanan teu kalalanjoan sedihna teh. Ditinggalkeun maot ku Juminten kudu ngawula kana nasib. Kituna teh pasina oge bari dibantu ku Aki Ruminta sangkan sadrah pasrah tumarima kana kodrat jeung papasten. Cag tunda anu kacarita. Ayeuna kocapkeun Nini Jalumpit. Harita teh wanci peuting. Nini Jalumpit keur ngahulang jentul bangun anu bingung. Kamana neangan laratan Mbah Samudra. Kungsi diteang ka Jampang Kulon tetela eueuh subung di tempatna oge. Tapi kabingungna Nini Jalumpit lain pedah Mbah Samudra eueuh laratanana. Tapi manehna bingung hayang numpur ludeskeun kulawargan Aki Ruminta tiba heula can laksana keneh bae. Sakitu dirina geus nambahan ilmu tapi tetep Aki Ruminta pangartina aya di saluhureun dirina. Jeung masalah si Karijut panon hiji oge sarua harita teh jadi pikiran manehanana. Ngan dina kayan keur ngahulang jentul kitu Nini Jalumpit ngadak menang implengan. Ingat kanu jadi sobat. Aing asa kaingatan. Apan aing teh boga sobat dalit anu ngaranna si Nini Dampun. Urang cobaan, urang tepungan dina kontak batin ku kula. Atuh geus kitu mah Nini Jalumpit terus mujas medi pikeun kontak batin jeung sobatna. Gopur jeung Neneh Sarimana ningalikeun kalayan geus ngartieun deui. Mun guruna kitu berarti menang kabingung.
Teu wanita tanya, da sok ngadon ambek mun ditanya-tanya teh. Nini Dempul, Nini, iya kuring ngahaja nyambat Nini. Sabab kuring keur aya masalah ieu teh Nini. Cek batin Nini Jalumpit nalika geus nepi kontak batin jeung Nini Dempul sobatna. Teu kungsi lila ku Nini Jalumpit kadenge sora Nini Dempul nyarita ditujukeun ka dirina ngaliwatan getaran batin. Ae, gening Jalumpit. Kamana wae sobat kula. Kara kontak batin ayeuna sugan teh geus poe ka kula teh Nini. Hampura Nini Dempul. Kuring memang tamelar kanu jadi sobat. Henteu ari poho mah ieu teh Nini ngan karak ayeuna aya waktuna. Syukur ari teu poho mah ka diri kula Jalumpit, kula bagja. Tapi era-era oge kapaksa arek ngomong ka Nini Dempul kuring teh. Patali jeung masalah kula ayeuna Nini Dempul. Nah, aya masalah naon kitu sobat kula teh. Cing pogra caritakeun sing eces tur jentre. Sok kukula didengekeun ulah era-era Jalumpit. Nini Dempul, kuring teh boga dua masalah ieu teh Nini. Terus kumaha? Kieu perkara mah Nini. Kula teh boga musuh satu kabuyutan Nini. Anu ngaranna Aki Ruminta. Manehna mibanda pangarti anu susah pikeun diungkulanana. Malah ayeuna muncul deui turunanana, anakna si Ruminta. Anu pangartina can kanyahoan nepi mana tahapanana. Jeung eta oge geus dicoba. Merenan anakna anu kabeneran keur tapa, tapi gagal. Geus puguh bapana mah lain caturkeuneun deui hebatna. Kuring sabaraha kali eleh jajaten ku manehna Nini Dempul. Kitunya. Terus rek minta bantuan naon ka kula Nini Jalumpit sobat kula teh. Sok caritakeun. Kela Nini. Aya hiji deui masalah teh. Eta oge sarua jadi tinimbangan kula. Naon tah masalah naon deui anu dipikirkeun teh Jalumpit? Ieu teh aya anu dendam ka kula. Elmuna mesa tata jeung pangarti kula. Cek murid kula mah ngaranna teh si Karijut Panon hiji. Eta oge sarua jadi pikiran pikeun kula. Bisi manehna terus ngakalakeun ka diri kula. Lain risi kupati, tapi ngan rumasa kula teh geus kolot. Eleh tanaga jeung napas. Kamari oge meh-mehan kawalahan yang hareupan si Ruminta. Tah ayeuna kuring teh arek ngomong we secara langsung. Pangbantuankeun kasusah kuring. Cing kira-kirana bakal daek dipenta bantuan ku kula Nini Dempul. Kula siap ngabantu Andika Jalumpit. Iraha bae hayu ku kula dibantu. Nu pastina wae hayang merenan jalma-jalma anu ngamusuh ka Andika meureun nya Nini Jalumpit. Bener kitu pisan Nini Dempul. Kuring teh hayang dibang mantuankeun nyalehkeun musuh-musuh kula. Hade ayeuna kula rek datang ka tempat sobat kula dagoannya Nini Jalumpit. Kalayan make waktu jeung cara anu teu wajar, Nini Dempul tembong awakna anu buntet teh. Beteungna budayut. Wadak camukluk dina beungeut. Kot ka cangaplak bodas jiga tipung tarigu. Bujurna dempul jiga dina pawayangan. Siut belesat. Nini Dempul awakna ngablesat hiber numpak angin
dina kayaan bari nangtung. Itek naga teu waleh dibawa mun kamana wae manehna indit. Tur dina waktu anu singkat, Nini Dempul anjog kalahan lega hareupeun guha guntur. Kabeneran neneh jeung Gopur araya di dinya. Atuh dua anak karaget sabab aya jalma anyar pinanggi ngambah ka eta tempat bari pancu. Terus ngalengkah arek asup ka jero guha. Nasaha Andika? Wani-wani datang ka dieu ha? Gopur sikapna memang babari galak. Komo aya jalma anyar pinanggi wani asup ka wewengkon guru nama, manehna teu mikeun. Randeg Nini Dempul ngarandeg lengkahna, laju panonna mureleng ka Gopur. Teutepanana rutret ka luhur ka handap, naksir tangtungan Gopur katut neneh bade ngehkeh seuri, nembongkeun huntuna anu hideung kabeh. Sahanya muridna si Jalumpit ieu teh. Ngadon cengir sia bangsa. Naya maksud jeung tujuan naon Andika ka guru kula? Ieu kuring duaan memang murid Nini Jalumpit. Arek coba-coba ka diri kula duaan. Hati-hati Gopur. Ieu jalma kolot teh lain jalma sembarangan jika nama Gopur. Tenang Nenek. Kuring oge moal gagabah. Sok, geura jelaskeun. Aya kapentingan naon Andika ka guru kula? Tapi mun niat teu bener, wayahna Andika cilaka deuleu nini peot. Kula sobatna Nini Jalumpit guru Arandika. Halik tong haralangan jalan deuleu. Gopur harita teh geus arek nyarita deui. Tapi kaburu aya jirim Nini Jalumpit luncat kaluar ti jero guha. Tuluy pancu bari nyarita ditujukeun ka Gopur jeung neneh. Bener pisan, eta teh sobat kula deuleu, ngaranna Nini Dempul. Maraneh duaan montong wani kurang ajar, mundur. Ningali Nini Jalumpit datang bari nyarita kitu, Gopur jeung neneh jadi tuluy pating rarenjak sarta rikat deku hareupeun Nini Dempul bari nyarita bibirna ngageleter. Aduh, hapunten. Manawi teh sanes salira. Muga ulah janten bendoe atuh Nini. Muhun Nini Dempul. Hapunten abdi ulah ditindak. Kumaha tah mun geus kieu Jalumpit? Tindak tong murid anjeun teh. Bungan tadi geus kurang ajar ka diri kula Jalumpit. Nini Dempul jadi semu hurung panona harita teh. Hatena kasinggung jiga namah ku sikap Gopur tadi. Aduh, ulah atuh Nini Dempul. Mak kudu dihampura murid-murid kula. Kurang ajar. Hiat. Nini Dempul ngadon ngeburilak panona bari museurkeun hulu itek naga kana batu gede anu deukeut di eta tempat, ngalampiaskeun amarahna. Siut, belesat, beledak. Batu anu ngajentul gede teh hancur ku eta sinar warna biru. Nini Jalumpit terus ngarayu harita teh ka Nini Dempul, sangkan teu kateterusan ambekna. Bari manehna oge sarua ambek ka muridna anu gagabah dina sikapna. Hayu ayeuna mah urang ka jero Nini Dempul. Sabab kuring aya badami keuneun jeung ki sobat teh ya. Urang badami opatan jeung murid kula. Nini Dempul ku hayu-hayuhan mah diolo sangkan teu ambek-ambekan deui. Teu burung leler oge amarahna. Terus opatan arasup ka jero guha. Tur sanggeus opatanana geus araya di jero guha, Nini Dempul kadengi nyarita ngandung pananya. Cikan badami keuneun kumaha ieu teh sobat? Kula rek ngaregepkeun heula kumaha jujutanana. Nini Jalumpit gancang ngajawab tur ngajelaskeun maksud pangna ngajak babadamianan. Kieu Nini Dempul.
maksud kula ngajak badami teh kuring pan geus nyarita kan ini ngeunaan masalah anu keur disangharepan ku kula. Ayeuna kuring teh boga niat hayang ngajak Nini Dempul ka tempat tapana si Julfikar penting ayeuna keneh. Bantuan kula pikeun maragatkeun nyawana sarta beurangna urang ngajorag ka si Ruminta ka imahna. Kula wargana kabeh kudu ditumper ludeskeun. Tur ngeunaan masalah si Karijut panon hiji. Kajeun engke namun geus salse ieu masalah urang pikirkeun deui. Kitu tah Nini Dempul sobat kula. Nini Jalumpit can ieu apaleun Julfikar anggeus parat tina tapana. Matak langsung we ngajakan kan Nini Dempul ka tempat tapana Julfikar. Hayu. Kukula dianter ka hayang Andika Nini. Nam. Ari geus teu sabar mah hayang merenan kula warga musuh-musuh anjeun. Kukula dianter Nini. Nya syukur Nini tetela langsung siap pikeun mantuan niat kula. Nyatang tuh sabapangna kula ka dieu teh apa nohonan pamenta Jalumpit anu menta bantuan ka dari kula. Bener pisan Nini Dempul. Sumanget deui yeuh ayeuna mah kuring teh hayang maragatkeun nyawana si Ruminta katut kula wargana. Hog atuh, tapi tong wakayu na indit nanya, tong gurung gusu. Nah, kudu iraha atuh Nini Dempul inditna. Pikeun marangan kuring ngalaksanakeun pamaksudan teh. Engke penting isu urang inditna. Sabab geteran batin kula ngabejaan. Penting ayeuna mah bakal pinanggih jeung apes lain bagianana pikeun tarung. Oh, gitu kutan teh Nini. Horeng aya aturanana nya tarung teh Nini mah. Nya atuh da sagala oge kudu diitung poe mun hayang laksana pamaksudan mah. Mata gening anu teu make hitungan mah paniatan teh batur oge sok aya anu gagal, kadang sok ngadon sial jeung apes. Oh, nya kitu hade atuh Nini. Kumaha ceuk Nini Dempul we, kumaha dena? Anu penting isukan penting urang jadi ngajorak sarta maragatkeun nyawa si Ruminta. Ayeuna mah cuk we geura istirahatkeun heula Nini. Tapi kula ayeuna arek nanya kumaha ari ieu dua murid Nini Jalumpit teh. Percayaeun kana kamampuan kula. Bisi teh percaya ku kula ayeuna arek ditembongkeun ieu pangabisa kumaha hebatna. Bisi panasaran tempo ieu. Bari ngomong kitu teh Nini Dempul langsung rek mecak elmuna ngan kaburu dihulag ku Nini Jalumpit. Nini Dempul sobat kuring cukup. Teu perlu nembongkeun bukti. Murid kula bakal percaya karena kehebatan ilmu Nini. Bisi we murid Nini Jalumpit masih kurang percaya karena kehebatan ilmu kula. His, nyatang tuh bakal percaya ilmu Nini Dempul mah panghebatna. Ku kajadian tadi oge geus terus jadi bukti eta teh Nini. Gopur ngerasa moal ngeunah mun teu milu ngomong harita mainan nyarita. Ampura kuring Nini Dempul. Tadi geus wani kurang ajar kan Nini. Untung maneh tadi itu ditindak sia. Sabab kaburu aya anu jadi guru. Mun teu cilaka tah maneh. Aduh, hampura kuring Nini, hampura. Tong neuteul ya. Sakali deui hampuranya kuring rumah sasalah Nini. Cek Gopur bari ningali Nini Jalumpit keur muraleng ka dirina. Hatena bat terus ngageter, sirahna ngeluk tungkul. Nini Dempul anu sifatna memang rajin ngajanget mun aya kakeuheul.
puguh mata ngahariwangkeun Nini Jalumpit inggis aya kaributan di antara maranehna sakabeh. Hop tong katutuluyan Nini kayak bisi jadi ancur paniatan urang mun tuluy kieu mah. Kukula dihampura ayeuna mah ngan ulah sakali-kali deui nya kurang ajar ka kula bisi kaduhung engkena. Kula marekes heula ieu tong aya nu ngaganggunya. Nini Jalumpit narik napas panjang sanggeus nempo Nini Dempul ngagolehe sare terus kerek nyegreh. Manehna ngemplong oge hatena sabab teu katutuluyan ambekna. Gancangna carita isukna Gopur digelendeng ku Nini Jalumpit. Harita ngalobrol di luareun guha jeung Nene Sarimanah tiluan. Sedengkeun ari Nini Dempul mah sare keneh meniti beranaker. Untuk peuting tadi Nini Dempul teh bisa dilelemu hatena ku kula. Mun teu mah bisa cilaka maneh teh Gopur. Duh, nya kuring salah Nini Guru. Sugan teh lain sobat Nini Guru atuh. Datang tuh diondang ujuk-ujuk lol we Nini. Dipikir-pikir mah memang salah kula oge Gopur. Teu ngabejaan ti saanggalna bakal aya nu datang. Tapi geus lah teu nanaon. Ieu memang salah kula. Jeung ayeuna mah kula gede harapan jeung yakin si Ruminta bakal paragat nyawana peuting isuk. Kabayang kumaha bagjana peuting isuk Gopur. Tapi Nini Guru, ari abdi jeung Gopur bagian naon ieu teh Nini? Bagian maraneh duaan mah taya deui. Cangkalak pamajikan si Ruminta. Engke salila kula jeung Nini Dempul ngahurup si Ruminta. Jadikeun eta waktu pikeun kasempetan nyangkalak pamajikan si Ruminta. Atuh tong dicakalak wungkul atuh Nini. Geus we langsung perenan nyawana sakalian Nini. Di perenan nyawana nya leuwih hade kula satuju pisan Gopur. Mane memang boga sifat tara mere ampun kanu jadi musuh. Kula resep pisan Gopur. Tapi ngeunaan anakna anu keur tapak kumaha tah Nini? Ira harek di perenanana. Ngeunaan anakna anu keur tapak teh ya. Tu kudu waka di pikiran ayeuna. Eta mah bagian Nini Dempul anu maragatkeunana. Mun si Ruminta leuwih ti heula dibinasa, kula yakin Nini Dempul bakal mampu merenan si Ruminta. Pasti kahayang jeung cita-cita Nini Guru bakal laksana. Yakin Nini Dempul bakal sanggupeun ngabuktikeun dirina mampu merenan si Ruminta Nini. Dina nalika keur kitu euleuh waktosna kabujeng see keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.